Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun kanu ngariung, hampura ka para sobat, kula nedawidi kena welas asina Gusti, kula neda jembar kana murahna kawasa, angin rintih bayu ulah waka geruh, bagea aya anu rawuh, kula kapancenan tugas kumurang kalihna Karang Taruna Subrayon RW mingkala eling kamardekaan anu ke-78 sunduk sanduk kapara rasul kapara nabi kapara wali perkaruhun sadaya jembarana kapara pujangga nedawidi ka Gusti neda jembar nyucuk galur no kapungkur mapai laraka no bahula nunatrat dina tulisan nu kacampa kurasa nu katoel ku hate tetapi ku pikir kajeung ku panompo pangwau nabasalisa tejuuh ku cai ibu teluntur ku kawaku telaas ku zaman budaya Sunda tetep ajeg sanajan geus rea nu leungit dina jiwa manusia Sunda kanca-kanca itu incu uap perentos sumpinjang urang papak urang bagiakeun urang papak urang bagiakeun dina wengi ieu yo batur-batur urang papak bagia baik aja ya bedrajana pilih aja awas pakai-pakainya kerami kira singkil para pemuda-pemudi kira pakaiakan kira sambut kemerdekaan kurang usia Bismillahirrahmanirrahim. Geus diguratkeun wancina, geus diguratkeun
Mangsana poe eta mangsa salat duha dina poe nu kagenep bangsa Indonesia surak seah ambal-ambalan musuh waduk geus taluk karanjah geus tayang lumpuh pangkuh ngawangsar katut berjanji ku pakarang semangat bangsa Indonesia lepas tina panalingkung musuh jadi bangsa nu merdeka panceg tajeg proklamasi 17 Agustus 1845 merdeka 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 yang gak kanggo rasa ku upacara adat Sunda di Karang Taruna Puspawangi unit RW 03 di Kawitan. Alah, alah. Antosan lacu alah asa baca poe ieu jang deuleu. Sampun kula hapunten. Manawi tata musaha rumaos wa leleda sakedap antosan heula wa mundut kasalira sejak nyebarkeun bewara ka sakungna baladea sampun kujang abong ya abong kapolon dicegat kasang rupa jang alah gua nebarkeun sumping atra ngaleun ngaraping bergending geraramekeun bramiang gerapa apakeun durpayung gerabukakeun pongkawa gerapa cing siriwing cing kocepat umbul-umbul nurek papam dikirikung para emban sejak abak yakin oba tule 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 ya awas pergi aja awas awasnya eh
tining wayang benjang ladrang ing lupampang bangsa ngabela negara korban berjawa bikin rahayatna bangsa budaya iksa budaya iksa kopi bangsana Awas jangan alah bagja yang poe ieu teh abah teh jang dek teh bagja kumaha alhamdulillah urang dieu mah jang pemuda-pemudina kabeh masih kene meka cinta seni Sunda jangnya jang alah haturan nujung sumping ka Ibu Haji Apon jang dunungan ua oge aya ua prima Hajah Kokon maklum geus kolot mah jang jang di tempo-tempo badaya incu uang geus araya geus geulis geus campernik di tempok Karang Taruna geus karasep geus galeulis ari kabogoh uwa mana kujang jijik manawi aya paridinya ka uwa prima manawi bisa terok disungkutkeun nya muka payun iya lain sia ampura kenapa dah nemu anu geulis nya kitu jang deuleu kamana si amu deuleu aja jinga aja jinga aku sira aku aja jinga aja jinga oh eta aja jinga 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 ayo aku aya dua mesin aku aja jinga 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 alah aku sinu aku ngalah alhamdulillah kujang sia aing mah teh aya bunga aya cilaka kujang bunga nasi amu aya cilakana duana darat tangga kaya sia kabah kan bae kabah alhamdulillah berkah poe ayeuna kujang deuleu sia morenan poe isukan teh urang pangkaulkeun nya im amu masa inget baheula upasan adat kieu teh waktu kemerdekaan kapan baheula ge sarua aya jang cenah ngejendong atuh jang langsung wae penting acara mepet urang pangkaulkeun sugan berkah wae isukan apa namun loba acara naon namun kue Senin PMPM kue Selasa MBK kue loba kosipa weh sia yo utang loba teuing amu deuleu jang langsung wae pangkaulkeun jang ber
kapayun amu tukang berkat. Isi jadi masalah, isi jadi fitnah. Ulah turut campur Belum. sabab domba-domba kuning. Alhamdulillah siapa kabar berkah kabar. Lanjut terus. Siap berkah punya. Ibu Haji ayah, Ibu Haji ayah. Alah. Domba bika dua Apa? ayah geus ngaloba. Kurang tepungan Ibu Haji ayah ayah. Wah prima ayah, wah prima aja. Alah. Kayu ah kapayun kapayun. Tadi ya ayah kene yang meren-meren ayah. Ayo bro. Kabarnya si Abu. Sahaja
Popon sareng titik. Alhamdulillah hatur nuhun Bu Haji Popon. Jang, alhamdulillah jang si Amu tos pangkaulkeun. Mung ieu teh aya hiji deui anu pangde kaul di Karang Taruna RW 3. Mung ipang teh langsung wae ku Karang Taruna dina Wanda pencak silat jang. Cicik Amu awas tong ngahalangan Amu. Pikir jang, awas. Awas. Ujang ti Karang Taruna tapi abang ge mantra si abah de bakar badan. Awas. Lawan Amu, lawan Amu tong halanganmu. Awas. Awas. Bisi aya anu nagikeun ku abah ja. Awas. Ele. Mundur. Kewel jam, kewel. Iya. Alah. Aduh, kakak ribut. Dasar si gelos ya. Batur kau kakak aja kadu domba aja. Sumbangan. Jadi tawis pembagian.